Pasal kagenep akibat batal puasa. Akibat batal puasa Ramadan aya opat sing telik hiji-hijina. Hiji wajib qada, teu wajib fidyah. Dua wajib qada jeung fidyah. Tilu wajib fidyah teu wajib qada. Opat teu wajib qada teu wajib fidyah. Babari da mun ngarah mapay mah kieu. Hiji wajib qada, wajib fidyah. Dua wajib qada teu wajib fidyah. Tilu teu wajib qada wajib fidyah. Opat teu wajib qada teu wajib fidyah. Babari katalar moal. Cik sok tong ningali. Hiji Qada wajib qada. Wajib fidyah. Dua nana qada jeung fidyah wajib. Hiji balikan deui. Hiji wajib qada jeung fidyah. Hiji wajib qada wajib Fidyah. Dua Teu wajib qada teu wajib fidyah. wajib qada Teu wajib fidyah. dua. Tilu Wajib qada teu wajib qada wajib fidyah. bagus. Opat henteu Teu wajib qada teu wajib fidyah. keneh teu mapay jeung nurutan ieu oge ngarah babari ka harti nya. Naon nu kahiji teh menurut paja jeung ayah? Entong wakan teu wajib. Tong nuturkeun ieu, nuturkeun cek paja nu kahiji teh naon? Wajib qada. Tong ningali ieu nu kahiji teh naon? Bieu nu bieu. Wajib qada. Wajib qada anu hiji mah wajib qada jeung wajib fidyah. Nu kahiji wajib qada jeung wajib fidyah. Jadi si Juhalim teh ngabatalkeun puasa Ramadan. Contohna teh nya. Tapi eta si Juhalim teh wajib ngodoan ongkoh. Wajib mayar fidyah ongkoh. Mana contoh anu wajib qada ngodoan bulan puasa Ramadan jeung wajib fidyah nya eta seperti si Juhalim ngabatalkeun puasa Ramadan ku pedah mangpaurkeun batur, mangpaurkeun si Juhalim. Gambaran si Juhalim teh awewe caritan teh bae ngaranna Juhalim ge. Si Juhalim teh awewe bogaan anak ngeun anakna teh nyusu keneh ka si Juhalim. Anakna teh leutik keneh ka Samahira. Pek teh kieu cek si Juhalim teh paja. Duh, kudu dibatalkeun ieu mah puasa Ramadan teh. Naon Juhalim? Karunya budak urang nyusu nyusu keneh lamun puasa mah moal naon? Moal aya cai susuan dibatalkeun we puasa Ramadan teh ku saha teh? Ku si Bu Juhalim teh. Tah si Bu Juhalim ngabatalkeun puasa Ramadan teh pedah naon? Karunya ka batur nya eta ka anakna hungkul. Tah si Juhalim teh wajib ngadoan puasa Ramadan eta jeung wajib mayar fidyah. Nya eta tina sapoe teu puasa Ramadan teh fidyahna teh genep on beas. Orang miskin teh. Ka fakir masakinikeun dipasihkeun. Kartos teh paja. Atawa si Juhalim teh henteu ari nyusuan mah ayeuna mah. Tapi keur hamil. Keur hamil, puasa caritana mah asalna mah puasa Ramadan si Juhalim teh. Pek teh cek si Juhalim teh. Duh lamun puasa urang dituluykeun karunya ka orok anu di jero beuteung bisi lapareun dibatalkeun we ku saha teh? Ku si Juhalim teh. Kunaon pangna dibatalkeun Juhalim? Karunya orok urang nu di jero beuteung urang cek Juhalim. Tah si Juhalim teh wajib ngadoan eta puasa Ramadan jeung wajib mayar fidyah. Naon sababna? Ngabatalkeunana sieun ku batur.